udah hayang tobat di mana mimitina sia ieu hayang tobat kula kabita jasa neuleuh budak leutik ka masjid salat Jumat kula sok ngarenung bae beuh teh budak leutik bae geus salat Jumat ka sorga aing mah ka neraka cek setan kula lamun aya nu asrokolan asana terharu cek setan terharu assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum cek setan teh kula hayang bisa baca eta jadi kula minta diterima aya geus teu naon teh cek kiai mondok tuh sia di dieu jadilah mondok setan mondok atuh setan mondok setan bae mondok urang Cilongok teh mondok goblok teh setan mondok ngajinya tuh bisa nya barang di situ bebeja ka kiai kula ambil jurumnya sorok ngeleng asal salpia juar maklum kabeh ngasih aji aya kede eun endek dibikeun ka kula eueuh cek kieu beak yang main sia cerdas amat setan cek kiai alhamdulillah cek kiai kula yang boga ilmu marifat luhur jasa kan yang jadi wali coba tuduhkan ke guru mursyid di cek kiai na age haji mursyid di pasar kemis ayo terus ayah seorang bijak seorang wali nangga guru tadi dititah ku kiai na teh kiai na datang ka di assalamualaikum waalaikumsalam naon kiai kula boga murid yang pinter jasa hayang boga ilmu marifat saha ngaranna ieu walhan aja setan iya setan setan santen nih kula geus kebal ya jadi wali masa setan yang jadi wali ibu ieu bencana manu sadar meureun tiba heula can nyorang aya setan sadar karena ieu gitu teu naon sakitu saya geus atuh dipagahan zikir Haji Bari mah zikir 100 geus puyeuh setan mah 2000 illallah setan buat asalnya cau bae illallah setan mah gitu setan malah jadi pemimpin Haji Bari ge dipimpin ku setan kadang-kadang mimpin tahlil setan teh mimpin teh ku geus hebat-hebatna zikir bangsa Haji Bari Haji Pendi lelet kabeh ku setan bulan illallah setan hebatnya sih setan Masya Allah ceramah jadilah yang hebat